Masun. Wilujeng enjing pemirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring Nopi Aulia dina acara Warlin Warta Kaulinan. Sabtu kaping 11 Februari 2023. Lato-lato ayeuna keur diulinkeun deui di masyarakat. Henteu ngan ukur ku barudak, jalmi dewasa oge kaserang demam lato-lato. Lato-lato gampil kapanggih di mana wae. Malahan suara tak-tok khas lato-lato bakal marengan. Ayeuna tos kasambung ka reporter simkuring anu namina Asti Nur Apriani disanggakeun. Hatur nuhun kangge Nopi Aulia nu di studio. Langsung bae ka ibu-ibu anu terangan sejarah lato-lato. Ti iraha aya lato-lato teh di tahun 75. naon fungsina lato-lato teh? Fungsina teh murang kali caricing di bumi, betah di bumi. Kunaon lato-lato bisa populer deui? Karena ninggal dina TikTok. Di mana aya lato-lato asalna? Di Amerika Serikat. Saha nu nyieun lato-lato teh? Saha wae nu tiasa ngadamel. Hatur nuhun. Sami-sami. Tah eta jadi sejarahna lato-lato. Teras bae ayeuna abdi bade naros ka murang kali anu parantina sok ngamainkeun lato-lato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade naros pamimesa lato-lato di mana? Di depan atau di depan sekolah. Pangaosna sabaraha? 20 Cara ngamainkeunna kumaha? karena keluar. Hatur nuhun balik deui ka Nopi Aulia nu di studio. Hatur nuhun Asti Nur Apriani selaku reporter. Pamirsa, mung sakitu warta anu didugikeun ku simkuring. Sakitu anu dipikahatur, hampunten anu kasuhun, hampura anu diteda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.